kadinya ngabelin aya keneh anakna. Oh berarti bagi keuneun deui yang ini. Hah? Ini nu aya di Jawa. Nu di dieu. Nu di dieu mah aki. Anakna boga. Berarti eta teh imah ge sengketa nya. Heeh, karena jadi bagikeun berarti. Dan neanganan tong di kota mah jual ulah ka ditu tuh dijemur murah. Heeh. Maksudnya misalkan lu bisa urang melak naon gitu. Jadi urang teh aya kecabakan misalkan nyen kulah teh atau nyen melak naon gitu. Jadi tah eta hiji cai kudu loba. Yang penting eta mah cai mah. Pokona mah kuduna mah lamun aya holodo panjang ge cai kudu loba gitu tah geunah. Lamun ayeuna pada di dua mesin urang mah mun keur dina ieuna keur dina halodo panjang cai beak eta nu cilaka teh. Jawa mah sok kitu.